dasar pangalupi gitu. Siap kan bari kopi naon Eta we nu biasa kapal api tayani. mun bade anu mana soalna seueur varian aya cappuccino, cafe latte, long black. Aduh, mah pasti na ngatos abi mah. Eta we makan kopi hideung we. Punten kan ieu kopina Mun mah. Emang nah ngapain? ieu kan gulana punten. Oh. Sana sata acana abi teh datang ke kota pisan. Terus akang ka ieu bade milarian Pademangan tanapi aya wargi di dieu. Nya ari ka hiji mah abi aya panggilan ti pabrik sareng mun telepatna abi ge gaduh rencangan nu saurna tos sukses teras nikah itu orang dieu oge mang. Berarti akang nembe ka kota atunya. Nuhun mah abi ka kota teh ngahaja maksakeun we soalna hayang pos siga rencangan abi tos sukses gitu. Hari nami rencanakan sana. Gini Oh, tiga we sing tercapai kami hoyong tiga rencana akang mah. amin mah. Kumaha Kang? Terus pendaftaran sama rencangan teh. Aduh kan acan pendak abi bingung yang di Bandung teh rencangan teh wanci dari pulang teh ongkos deui. Ya. Mau ngopi apa makan? Kopi deh, oh gini ya. Tuh, udah deh. Mas. Mas, minus kopi latte-nya dua dong. Siap Om. Oke. Tunggu ya. Oke, siap. Sama stoknya sekali. Udah tadi mana aku dulu. Jangan gitu. Udah aku mau ya. Tetep. Ya mas. Ya. Bibi, Rohman, ya ini mentatan. Oh, kawai. Ambil Jim, sehat. Mereka mana? Tetangga tuh gaya ke kota. Ini kan dia lah. Kurang kenal tuh di pemajikan orang. Sama ibu teh, Abi rencangan Jim di kampung. Saan, Jim nangan merah. Oh, sekolah tuh kurang. Belum. Kumaha teh tetangga di kota teh euy? Sebenarnya gawe tuh aja. Nah, saya tatang kurang kota teh nangan gawe. Sugan we atuh pos maneh Jim sukses di kota. Alhamdulillah, tang urang mah kieu oge da sagala rupa di kuningan pokona mah. Iku kumaha aya tetangga teh? Yang gawe atau rek usaha? Ngasak acan atan pengen wae gawe ieu teh. Bingung lupa mana oge. Kieu we tang. Urang kudu kami di Nusantara. Tabang ada si Jakarta atau kenal di Jakarta. Oh, Tang, butuh ada karyawan si Dembinya, topang nama di dina bakal naik atau dah. siap sok atulah. Bisa masukkeun we. Alam jeung urang mah gampang. Soalna naon tang, ayeuna maneh boga usaha, boga naon ngaranna teh dedegan kieu terus perilaku jeung efek yang halus kieu. Cocok dipakai. Siap. Sok atuh irahay. Maneh jadi otomatis kayak urang hayang maneh nya ngaranna geus sapagawean urang. Maneh ulah ngaranna teh ulah saling lah gitu, ulah saling Oh, misalnya di Amerika mana orang Oh no.
benar. Soalnya naon kurang apa mana kemarin itu ya kurangnya mau kurang mesti sukses ini orang mau apa buat sukses Siap. Nuhun atuh ah. sudah siap Iya, ya nuhun, siap. oke Siap. siap itu berapa ya siap ya sudah dulu ya kita